warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun pasta abdi Erina Valisa di kelas 11 absen 10. Ayeuna abdi bade ngaheuangkeun kawih basa Sunda. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung urang Sunda. Sapopoe kade lali sasauran basa Sunda. Indung jeung ka bapa kalanceuk jeung ka adi sing tarapti bari hade budi. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung urang Sunda. Di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing iyatna hormati ajarna. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda, ditenan dina kamusna na koran jeung majalah sing ngarti ulah salah. Resep gaman maca buku Sunda. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda,